Jawara Sunda kuat. Pertama kuat dina silaturahmi. Jawara Sunda teh hantungan saukur kuat lungiun, tapi kuat hat. Ngajaga silaturahmi, ngajaga keharmonisan, tatanda jawara sajati. Kedua kuat dina kabudayaan. Kita kuat sabab urang boga karnu kuat budaya Sunda. Dina wayang, kacapi, angklung, jung babasan. Aya hikmah nu kudu terus dihirup ku generasi kiwari. Ketiga kuat dina gotong royong. Sagala bisa jeti ringan lamun dipikul babarengan. Paguyuban yu aya pikun silih kuatken. Sabab jawara nu sabenerna teh lain nu tarung sorangan, tapi nu bisa ngangkat dulurna ka luhur. Keempat kuat dina iman jung amal. Jawara Sunda hentungan ngabela diri, tapi ok ngabela nilai-nilai kahadian. Lewat halal bihalal, urang bersikeun hati. Sing jati jawara nu sabenerna kuat iman, kuat silih hampura. Kelima kuat dina perjuangan masa depan. Paguyuban urang lain saukur nostalgia budaya, tapi ok benteng pikun masa depan. Urang kudu siap nyang hariupan zaman, tapi henteu mopokeun akar.